Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet bagian anu ka-18. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagian anu ka-18. Kumaha salajengna? Sor Nyi Cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, das. Oh, si Hasan paingan atuh. Tapi geus lah, engke kukuring isukan arek ditepungan si Hasana pikeun dipenta tanggung jawabna. Nami kudu aya syaratna dolonger teh. Nah kudu aya syaratan geni. Nya naon syaratna? Cikan sebutkeun. Nah ieu mah jurig ti loba pametana pisan geni. Naon syaratna? Tong loba protesnya nenger teh. Ngieu kuring ngarek menta nyaon wae oge memas dolonger teh. Heueuh. Naon teh syaratna eta teh? Syaratna wayahna bersihan tempat kuring anu kakiihan ku si Hasan, jukut anu ngajumpluk babat dininya misan nguing ningihanana teh. Terus ngaya deui syarat nu ngadua dolonger teh. Beuh ambeug. Jadi syaratna teh ya sabaraha kabehna? Aya J2. Ngan ukur ngaya nua. Nyaena nyarat nu nganuanan teh Nyi Hasan kudu neuneun tumpeng jeung bagagak hayam hideung, terus make sambal surawung jeung tolonjeng,
tambah cikopi amis katut cikopi pahitna tong poho kalapangora jeung udud surutuna jagrageun di tempat nguing cicing. Beu ambe edas ari sugan teh naon we syarat-syaratna teh geuning metakan buah-buah maneh mah jurig kalaparan beureunya. Tong gujrud ngatonger teh elak udah tangga hayang dicawel deui eta kantong semar ku ngaing sanger teh. Nah jurig-jurig mani babarian hega tuh isukan ke kukuring dicumponan eta syarat jeung pamenta teh ka si Hasan ke urang bejakeun aya nama juga tuh ka itu wayahna gera indit gera mulang tong cicing bae di imah kuring pamajikan kuring jadi sieuneun cek RT Dodi setengah ngusir ka eta jurig. Ngemong nguing mangayang minum cicing di imah nganeh teh aya goa teu di dieu. Beu nepi ka kitu na eta pamenta jurig gua kosong di dieu mah tuh di imah si Hasan aya gera gua kosong di dieu mah pinuh ku leuit. Ngatonger teh nguing ayeuna rek ngindit. Parat nyarita kitu les teu aya sora deui hiung ngadadak aya angin ngahiup nembrag panto dapur nuju kaluar. Da harita teh sora panto dapur ujug-ujug ngareket di sada lir aya nu mukakeun. Panasaran meureun ku RT Dodi gancang dituturkeun tapi aneh panto dapur angger nutup taya tapak urut muka sedangkan listrik imah langsung brui-brai caang deui harurung. Nya atuh harita mah RT Dodi gancang ajakan deui nyituti ka tengah imah. RT Dodi colohok sabab nu tadina aya cein teh panas katut lelawuhna teh kiwari jadi subung tayana naon. Leuwihna teh eta Jang Rehan, Jang Rahmat anakna anu kadua keur tibrawe sare di kamarna. Teu kungsi kahudangkeun ku ributna di dapur jeung parem listrik. Cag tunda nu kacarita. Ayeuna caturkeun jurig anu arek ngajugjug ka imana si Hasan. Harita teh kira tabu setengah 2 peuting meureunan. Imah-imah warga mungguh kayaan sepi lantaran jalmana keur salare tibra. Aya oge nu ngaronda ngadon kerek nyegrek di juru pos. Sarta di antara rentulna jumplukan suhunan imah warga. Harita tembong aya nu ngagaya bag rupana sagala bodas, buukna cawig-wig ngahalangan beungeutna. Jeung anu tadina kayan simpete ukur kadenge sora jangkrik cihcir cari cangkas jeung ciang-ciang. Kiwari ditembalan ku sora anjing nu babaung ti kajauhan. Tapi aneh, meh sakabeh nu keur salare tibra bet teu kagerwahkeun ku eta sora. Iwal ti kadenge ku hiji jalma anu ngaran Hasan anu keur nyileuk di imahna. Jang Hasan anu can bisa sare. Harita ngaradak curing kaget waktu ngadenge anu nyikikik seuri dina celina pisan. Atuh Jang Hasan gancang menerkeun deui bantalna. Reupeurem nyang gigir bari disimut haneut. Golosor. Simut teh ujug-ujug ngagolosor sorangan ajiga anu menyeng. Gebeg. Jang Hasan kaget gancang menerkeun deui simutna. Tapi dina kayan kitu teh garayam. Harita aya leungeun anu nyusup ngagarayam kana jero kolor Jang Hasan. Laju ngarawel kantong semarna. Kurubug. Jang Hasan langsung ngakurubug harita teh. Bari leuwih nambahan dewe rasa kakagetna. Lantaran kantong semarna aya nu ngarawel.
Aya nu ngarawel kantong Semar aing nya naon ieu cecopet kitu aduh. Cek Jang Hasan bari ganjang hudang tina sarena. Laju tunga tengok kana hadapan Risbang, tapi waleh eueuhna naon. Ngan sabot keur kitu cungcurunganana jol aya anu ngababuk kot ka seueur. Cebrot aduh alek curalit. Jang Hasan kot ka ngacuralit kana palupuh. Laju gerang-gerung nyabakan tarang anu langsung buncunur. Loh si jadol deh. Nah saha nu nyuntrungkeun aing jeung ngababuk bujur aing ya. Jang Hasan terus nempo kana tempat sarena. Bet ngadadak aya hulu. Teuing ti mana datangna eta hulu teh? Nyawa-nyawa aya di jero kamar. Kalayang. Eta hulu teh ngalayang ka luhur. Laju ngajojo Jang Hasan anu geus buncunur tarangna meh sagede endog. Hasan. Kan ieu adalah Hasan. Kan ieu sing nyeukeut jeung aing Hasan. Kasieun Jang Hasan jadi nambahan. Timimiti nempo hulu ngalayang disusul kuno ngomong teu katara cirimna. Pasti we eta sorat teh anu tadi datang ka RT Dodi teh. Saha maneh? Tembongkeun ciri maneh sia kurang ajar. Saha maneh? Cek Jang Hasan tina rasa kasieun jadi timur rasa kawani. Cilegedeg. Pamenta Jang Hasan teh telah dicumponan anu ngagaya bag bodas langsung nembongkeun jirim. Buukna tembong cawig-wig ngarambuk ka hareup meh nutupan beungeutna anu sepapias lir teh getihan. Bau hangru, bau kembang Kamboja nyambuang di eta rohangan. Alah, si kasebelan jurig setan ningka sia kajauh kasabrang ka Palembang ningka sia Kang Hasan. ulu nah mana debat apal kana ngaran aing sakunyuk alah. Nyarekan jurig deh. Hasan lain wanian tapi bakat tingku sieun. Culang cileung neangan paneungeul. Gep kana sapu injuk. Hiat. Eta sambuk injuk dibabukeun kana hulu jurig. Plos. Paneungeul Jang Hasan ngeplos ukur ngaliwat wungkul nalika keuna kana hulu jurig deh. Lir umpama nu keuna kana haseul. Kang Hasan. Oing milu sare Kang. Naon? Milu sare di mah uing. Sudi abrik-abrikan dulu bari naoge embung ih. Hei Kang Hasan. Anu etana gede buluna jambri. Ulah melit Kang. Bongan ngakang geus ngingih handapeun tangkal caringin tempat ngaing cicing. Jadi wayahna manukna ku kami dinunut Kang. Ki kuring ki handapeun tangkal nu mana sia? Fitnah sia. Fitnah we manu jurig ah. Tadi sia teh waktu keur nyangan nyalemah leungit. Ngabring lobaan. Maneh ngiihan tempat ngaing. Yani wayahna mun mung dinunut etana ngaing milu nyareni dieu nya Hasan. Aya goa ngosong teu di dieu Hasan? Ya goa mah. Naon gitu? Melah mana goa ngosong. Muru nunuhkeun. Ngaing tunu arek milu jijing di dieu. Nya ajan tempat ngaing bersih deui mana Hasan. Leng Jang Hasan tempo ngahuleng. Ingeteun keneh mahena oge sanyana mah. Kungsi kieu handapeun
tangkal caringin sanggeus ngilu maluruh warga nu leungit. Nah, mana teu milu cicing di imah batur atuh. Tong cicing di mawing ah. Ai, demi sangit Kang. Maneh nu salahna. Maneh nu kudu tanggung jawabna. Tah, mun seung maneh mung kacicingan ku ngaing. Mangga sagancang-gancangna tempat ngaing kudu dibersihan ku nyane. Babad jukut anu kagihanana sing nepi ka bersih. Terus maneh kudu nyadiakeun tumpeng congcot jeung bakakak hayam hideung ditambah ku sambal kane dong boho. Oge nginumna cai dagoan, cai daogar, ciherang, cikopi ami, cikopi pahit. Tah kitu nyaratna ulah boho unun nyurut nu sabatang neuleuh Hasan. Kumaha maneh ajurik ah. Maneh kuloba syaratna ge geuning. Kudu aya bakak hayam sagarupa. Aing ge tara meunang nu kitu sia. Nyaho atuh ngan mung nyumonan kana syarat nguring merarni eta hayang linunut meureun ku ngaing Hasan. Garayam. Leungeun jurig ngagarayam deui kana kolor Hasan. Aduh setan menggeus ya teh menggeus. Aduh ngarawelan bae nu aing sakunyuk ala ieu hudang tuh aduh antung-antungan ieu alah. Jang Hasan abrug-abrugan akibat tina sieun jeung keheul. Gayabag. Jurig demit ngagayabag ngajauhan Jang Hasan bari cicirihilan. Les weh ngaleungit. Bareng jeung kitu di jero goah ngaradak kadenge aya sora anu brang-brong-brang brag-brig-brug di sada. Ku ajeleng. Jang Hasan ngagajleng nuju kana tempat sarena. Bari awakna gancang dikukudung ku simut ngarengkol sieun. Garila teuing anu aing dicabakan juri ge camewek coba ala. Peuting eta Jang Hasan salaku bujang kolot dibaturan ku jurig demit anu sarena di goa. Aduh hayang teuing geura poe isuk we ieu teh aing. Urang laporkeun ieu ka RT Dodi. Aduh. Cek Jang Hasan ngageranda ngomong sorangan. Caturkeun dina poe isukna meh wanci isuk-isuk keneh. Samemeh Jang Hasan nepungan RT Dodi pisan anu nepungan Jang Hasan. Lantaran urusanna hayang buru-buru beres. Trok. Jang Hasan. Sare keneh. Ieu Pak RT yeuh, aya perlu Jang Hasan. Cek RT Dodi nyalukan ti luar. Iya abdi mah Pak di dieu Pak RT. Jang Hasan bet nembalan ti imah tatanggana harita teh bari norojol ti tepas. Har. Nah Jang Hasan aya di dinya geuning. Aduh panjang cerita nama Pak RT. Mangga ka Pak RT. Sieun cicing di dinya mah Pak. Cek Jang Hasan bari ngabirigidig laju ngagupayan RT Dodi. Serudut RT Dodi gancang nyamperkeun bari nyarita. Nah bet nyebut ke nah ya naon Jang buah-buah. RT Dodi bangun terus ras ingat karena kejadian tadi peuting. Di dia geura Pak RT ngobrolna Pak RT. Mangga kalebet Pak. Nya Pak RT ka dieu. Mohon mangga. Pribumi salaki pamajikan anu boga eta imah gancang nita asup ka RT Dodi. RT Dodi sup we ka jero imah. Gek diuk dina karpet, ngariung opatan ngarobrol. Jang Hasan kadenge nu keur cumarita. Sanes Pak.
aya pikir saeun naon Pak RT sumping nempangan abdi teh asara luas kieu Pak, cek Jang Hasan. nyaeta Bapak teh arek nyaritakeun hiji pangalaman anu karandapan ku Bapak tadi peuting Jang Hasan. Tah naon teh anu karandapan ku Pak RT teh asa karuas kerma wengi abdi tos kenging karuas di Pak. Kieu ye Jang Hasan, ku Bapak cuang guarnya lalakon pengalaman Bapak tadi peuting di imah. Derok-dok weh RT Dodi nyaritakeun kejadian tadi peuting waktu kadatangan ku Sora Dedemit anu menta tanggung jawab sarta menta nyumponan syarat pikeun bersihan tempat anu ku Jang Hasan dipake tempat kieu teh. Oge perkara meta tumpeng ku RT Dodi dicaritakeun meh satarabasna. Jang Hasan jeung pribumi ngebandungan karena setiap guaran caritan RT Dodi kalawan daria. Hate Jang Hasan kabek ku rupa-rupaning perasaan. Non rupa nu karandapan ku dirina tetela aya hubunganana jeung anu karandapan ku RT Dodi. Teu lila kadenge RT Dodi mungkas guaran carita anana bari ditungtungan ku nyarita kieu. Tah jadi kitu jujutanana teh Jang Hasan, wayahna kudu daek tanggung jawab. Jang Hasan dibarung ku silih teuteup jeung tatanggana kadenge mehna nyarita. Salaras nama naon anu karandapan ku Pak RT me akur pisan sareng anu karandapan ku abdi tadi wengi Pak. Abdi teh kawitna mah kulem di rorompok, namun pas ngagayuh kawan Cijanari ujug-ujug aya nu sumping. Tah ieu Kang Onon sareng Ci Isah mah tos terangeun kana jujutanana ku abdi tadi tos diobrolkeun ka aranjeunana. Tah naon teh anu karandapan ku Jang Hasan tadi peuting teh Bapak jadi penasaran hayang apal Jang. Kieu jujutanna teh Pak RT. Ayeuna mah derak-derak weh Jang Hasan anu nyaritakeun pangalamanana waktu tadi peuting. Waktu didatangan jeung diheureyan ku jurig cunihin. Tug nepi ka akhirna Jang Hasan nyerah kana kayaan. Sabab kabayang kudu saresa imah jeung jurig. Akhirna ngadon ngungsi ka imah tatanggana. Kang Onon jeung Nyi Isah sari leutik dume ngarasa kapi asem ku pangalaman Hasan tadi peuting. RT Dodi meh ngabarakatak seuri nalika ngaregepkeun kana guaran jeung caritan Jang Hasan. Eta palebah kantong semarna dirawelan juri ku RT Dodi oge apanan karandapan. Ngan bedana teh bulu kumuutna didudut RT Dodi mah henteu. Sedangkeun Nyi Tuti pamajikan RT Dodi dijenggut buukna ku juri lantaran omonganana nyinggung perasaan juri. Ngan untung pedah teu nemongkeun jirim eta sakadang juri ke RT Dodi katut bojona mah. Jang Hasan nagar-nagar hatena sekaligus ngabogaan rasa kabeuratan. Dume si juri debat menta tumpeng katut bakakak hayang. Sarta teu lila Jang Hasan terus mungkas guaran caritanana. Tah janten kitu jujutanna teh Pak RT. Abdi janten bingung ku kayaan jeung okosieun di ieu teh Pak RT. Nah kalah ohungkul Pak RT. Pada bobogaan abdi di cawelan juri gitu Pak RT. Nya eta jurig deh menikur sepisan jual cawel kana bobogan lalaki. Komo kabujang mah jika nate apal we kitu tah Jang Hasan. Berai doing Pak RT. Raja di cawel teh ku jurig edan lain ku parawan geulis. Jang Hasan ngabrigidi. Jang Onon salaku pribumi kadenge nembrong ilu ngomong. Rajon teh aya nu nyawel tapi ku jurignya Jang Hasan. Ngankeun we lah sakitu oge rezeki. Cek Jang Onon ngagonjak.
sedangkan Nyi Isah kadengi milu seuri bari pok ngomong. Teu kabayang kumaha keung Najang Hasan tadi peutingnya di maya jurig nyawelan bobogaan tapi hudang teu eta teh Jang Hasan. Cek Nyi Isah wanteran nanyakeun. Nya pangna abdi ngungsi ka dieu oge memang keungna mah lain memeusan. Hudang si hudang cuk, tapi dah hudang oge lain hudang hayang tapi hudang saking ku getek. Awak oge bangun ngadadak paranas tiri sih. Jadi bingung kudu kumaha carana tuh nya musti eta jurig deh. Atuh ku Jang Hasan we eta jurig teh parancahan sina nying kajang. Cek RT Dodi. Aduh, komo we abdi teh babacaan sabisa-bisa Pak RT. Abdi teh maca bismillah heula sasuhur-suhurna. Teras maca ayat kursi 3 balikan harita teh, tapi anger Pak. Terus sanggeus maca surat ayat kursi kumaha. Nya eta ngadon disingseurikeun. Abdi teh terus we maca palak dina sareng kuluhu. Anger we ngadon disingseurikeun deui ku eta sakadang jurig teh kesebelan Pak RT. Aya ku kitu nanya jurig teh bekian. Mohon Pak RT, da kitu geuning jual cawel bae kana bobogan laki. Berarti eta mah jurig teh bekian pangentennya Pak RT. Atuh ger kabeh jadi saleuri kagugu ku pamolah jeung caritaan Jang Hasan. Geus kieu we atuh Jang Hasan. Mohon kumaha kitu Pak RT? Kieu mah nya pan urang teh manusia piraku arek eleh ku bangsa jurig. Nya mohon teras abdi kedah kumaha tuh Pak RT? Jadi kieu ye. Tah eta jurig teh apanan aya pamenta jeung kahayangna ka urang. Itu ieu sagala kudu dicumponan. Tah sabenerna mah urang teh teu kudu riweuh-riweuh nyumponan kana kahayang eta jurig. Kahijina pamali ulah daek diperdaya ku jurig. Kaduana mah tak dedeyeun kete lamun dicumponan. Ku kituna leuwih hade manehna anu kudu tunduk patuh ka urang serta daek diparentah ku urang Jang Hasan. Oh, sina nurut patuh ka urang eta jurig kitu Pak RT. Nya. Sabab piraku urang salaku manusia anu akalna sampurna. Ngaranna teh akalna naon ngaranna teh nya manusia anu akalna langkung sampurna batan jurig katun makhluk sejenna beureun Pak RT. Nya tah kitu maksud Bapak teh. Sabab nya atuh pan urang teh manusia boga akal jeung pikiran anu sampurna. Piraku rek eleh ku bangsa jurig mah. Oh, mohon. Teras kumaha tuh Pak RT? Tah kurang eta jurig de urang penta tanjakan. Penta imbalanana. Cek urang teh kieu tah ka eta jurig de. Heug bae kitu sakabeh kahayang maneh bakal dicumponan ku kami. Tempat maneh rek dibersihan, hakaneun atawa sasajen rek disadiakeun. Tapi kudu aya sarta oge kitu tah Jang Hasan. Oh, atuh kahartos abdi oge ari kitu mah Pak RT. Nanging abdi teu wantun nyariosna ieu teh sieun dicawel deui ieu kantong Semar Pak RT. Nyakeun we Jang Hasan. Mung Jang Hasan teu wani ngomongna ka eta jurig keun bapak nu nyarita nama ngan wehna we malwa ka ayeuna. Sabab ayeuna keneh jug-jugeun ieu teh bapak rek nepungan heula RT Suha katut Jang Aput. Patali jeung leungitna RW Gandi jeung Asep Jabri. Sarta munculna si Jumba Bodas rek ngalaporkeun eta. Maranehna kamari sore geus marulang cenah ti panyabaanana. Engke bapak kadi deui nya lamun geus laporan ka RT Suha jeung Jang Aput. Oh, mohon mangga Pak, diantos Pak. Nanging pamenta urang ka eta jurig de naon teh apa RT?
bade dipiwarang maluruh RW Gandhi sareng Asep Jabrik nu leungit atana pipikeun nalung ti kayaan di mana munculna si Juba Bodas. Lain kitu Jang Hasan. Tapi ku bapa eta juri teh arek dijieun tameng pikeun kakuatan dia lembur. Sabab nyi kelet pasti engke peuting bakal aya deui datang ka ieu lembur sarta nyieun di Rajapati. Ngadodoho bujang tulen seperti Jang Hasan. Matak teh salahna mun eta juri teh ku urang curang parentah pikeun ngungkulan dua kekuatan ti dua urang Nyi Kelet alias Nyi Suryati jeung Nyi Lilis. Tah kitu Jang Hasan, Jang Onon, oge Nyi Isa. Cek RT Dodi bari ngabagikeun paneuteup na kanu tiluan. Tapi nalika keur kitu, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.